wasta simkuring Lutfi Rafika Nuramalina ti kelas 11 IPA 2. Di dieu simkuring bade nyaritakeun deui hiji carita ti buku anu judulna Nyi Bungsu Rarang karya Ajib Rosidi nu diterbitkeun ku Kiblat dina tahun 2013. Jumlah kacana aya 44 kaca. Dicaritakeun dina hiji karajaan aya kaluarga mangrupa 7 sadulur anu eusina awewe kabeh. Nu bungsu katelah ngaranna Nyi Bungsu Rarang. Nyi Bungsu Rarang teh cicingna di imah paninggalan kolotna anu sederhana. Malah disebutkan oge yen imah eta teh geus butut. Lain deui jeung lanceuk-lanceukna anu geus boga imah masing-masing. Lanceuk-lanceukna geus kawin jeung lalaki anu barareunghar. Ngan anehna ti sakabeh lanceukna eueuh hiji-hiji oge anu ngarawat atau ngurus Nyi Bungsu Rarang. Lanceuk-lanceukna ngadon ngaperlakukeun Nyi Bungsu Rarang kawastayan ka jelema. Sakalina nitah oge bororoa muruhan. Mere dahar ge dialas, balik-balikanan mun batur, mun nitah oge nya dibere dahar nu layak. Dina hiji poe Nyi Bungsu Rarang neangan gawe, ngan nepi tengah poe Nyi Bungsu Rarang teu manggihan hiji jelema oge anu mere pigawean ka Nyi Bungsu Rarang. Manehna tuluy aniprek di sisi walungan. Tah di dinya teh aya hiji budak lalaki nu keur nguseup. Nyi Bungsu Rarang marhatikeun eta budak lalaki tur miharep yen budak lalaki eta menangkeun hiji lauk. Teu silila si budak lalaki menangkeun hiji lauk emas anu leutik. Kusabab ngarasa eta lauk emas mun didahar moal wareg, eta budak teh dek ngabantingkeun lauk emas eta. Nyi Bungsu Rarang nu ningali eta langsung ngadatengkeun si budak lalaki tuluy menta eta lauk emas jang diurus kumanehanana. Akhirna si budak lalaki merekeun eta lauk emas ka Nyi Bungsu Rarang. Singkat carita, Nyi Bungsu Rarang ngurus eta lauk emas nepikeun ka gedena. Nyi Bungsu Rarang teh nyaah pisan ka eta lauk emas nepikeun ka dibere ngaran si Leungli. Hiji poe lanceuk-lanceuk Nyi Bungsu Rarang apaleun nya Nyi Bungsu Rarang teh ngabogaan hiji lauk emas anu gede. Lanceuk-lanceukna tuluy ngadatangan Nyi Bungsu Rarang sabari menta eta lauk emas bari ngancem dek megatkeun duduluran mun Nyi Bungsu Rarang teu mere eta lauk emas. Kusabab ngarasa si Leungli teh hiji-hijina babaturan Nyi Bungsu Rarang, Nyi Bungsu Rarang teu mere si Leungli ka saha-saha oge. Lanceukna anu ararambekeun ngarencanakeun maling eta lauk emas. Saenggeus sababaraha kali nyobaan, akhirna si Leungli dibawa ku lanceuk-lanceukna tuluy dipais tanpa sakanyaho Nyi Bungsu Rarang. Saenggeus Nyi Bungsu Rarang nyaho yen si Leungli teh geus dipais ku lanceuk-lanceukna, Nyi Bungsu Rarang ngarasa sedih pisan. Nyi Bungsu Rarang manggihan hulu si Leungli nu dipicieun ku lanceukna. Tuluy eta hulu si Leungli teh dibawa balik, dibersihan, diboehan tuluy dikuburkeun di handapeun kasur Nyi Bungsu Rarang. Tah di kuburan si Leungli eta jadi hiji tangkal emas anu buahna berlian. Eta tangkal teh mun katebak ku angin ngaluarkeun sora gamelan. Hiji poe aya salah saurang ti karajaan anu datang keur mariksa eta desa. Jelema eta teh ngadatangan Nyi Bungsu Rarang kusabab katarik ku sora gamelan nu datang ti imah Nyi Bungsu Rarang. Basa datang ka imah Nyi Bungsu Rarang, jelema eta ningali aya hiji tangkal emas anu buahna berlian. Jalma eta langsung datang ka karaton tuluy ngalaporkeun naon anu manehna tingali di imah Nyi Bungsu Rarang ka raja. Saenggeus ngadangu eta, raja ngadatangan imah Nyi Bungsu Rarang pikeun mastikeun naon nu diomongkeun ku bawahanna. Barang nepi ka imah Nyi Bungsu Rarang, raja ningali yen bener di imah Nyi Bungsu Rarang aya hiji tangkal emas anu buahna berlian. Raja tuluy manggil Nyi Bungsu Rarang ka keraton. Basa nepi ka keraton, Nyi Bungsu Rarang ditanya-tanya ku raja ngeunaan kahirupanana. Akhirna Nyi Bungsu Rarang nyaritakeun sagala kajadian di kahirupanana jeung nyaritakeun kumaha kalakuan lanceuk-lanceukna ka manehanana. Sawatara marhatikeun Nyi Bungsu Rarang nyarita, raja ngarasa kataji ku kageulisan Nyi Bungsu Rarang. Raja tuluy ngangkat Nyi Bungsu Rarang jadi permaisurina. Saenggeus ngadakeun pesta gede-gedean, Nyi Bungsu Rarang ngundang dulur-dulurna ka keraton. Tuluy manehna ngomong yen manehna geus maafkeun sagala kalakuan dulur-dulurna ka Nyi Bungsu Rarang. Akhirna Nyi Bungsu Rarang hirup bahagia jeung raja di keraton. Nah, cerita ieu ngangkat tema kekeluargaan. Galurna maju, latar tempatna di imah Nyi Bungsu Rarang, keraton jeung sisi walungan.
Panokohana aya genep lanceuk nyi bungsu rarang anu serakah jahat, nyi bungsu rarang bager raja, bawaan raja jeung budak lalaki anu keur nguseup di sisi walungan. Amanat anu tiasa urang candak ti carita ieu nyaeta urang ulah nepikeun ka ngaperlakukeun jalma sangeunahna. Urang ulah nepikeun ka ngaperlakukeun jalma ciga sato kusabab urang teu apal eta jalma kaharepna kumaha, bisa wae eta jalma teh kaharepna leuwih ti urang. Jeung urang kudu saling ngajaga ngapika nyaah dulur anu urang boga ayeuna. Cekap sakitu anu tiasa dipihatur ku simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.